Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para juama, para hujajul ustad miwah ustadah anu kepribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge anu dipika hormat para aparatur pemerintah beserta jajaran-jajaranana anu kusim kuring dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu kupribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabadana sim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala, anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina raraga memperingati kana sasih dilahirkeunana junjunan urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan ieu riungan teh sing ngajantenkeun hiji wasilah ngingkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabi'ina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sim kuring ngadeg di payunan hadirin teh wireh kapancenan selaku penata acara bade ngadungikeun sabaraha acara anu baris kasanggakeun. Nyaeta di antawisna nu kahiji nyaeta bubuka, nu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, anu katilu pembacaan salawat Nabi, nu kaopat tausiah, sareng anu terakhir nu kalima nyaeta penutup. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipika hormat, supados teu nyangkolong kana waktos sumanggai acara urang buka wae ku ngaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara tos kurang sadaya dibuka, tah kangge acara salajengna urang langsung wae nyaeta acara nu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu baris didugikeun ku pangarsa Ustad Ujang. Waktos sinareng tempat disanggakeun. Hatur nuhun ka pangarsa Ustad Ujang anu parantos ngalantunkeun pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Nincak kana acara katilu nyaeta pembacaan shalawat Nabi anu baris didugikeun ku grup shalawat indah. Sumangga ka grup shalawat indah waktos sinareng tempat disanggakeun. Alhamdulillah pembacaan sholawat atas didugikeun urang langsung wae kana acara salajengna acara kaopat nyaeta tausiah islamiyah anu baris didugikeun ku pangarsa Ustad Udin. Sumangga ka pangarsa Ustad waktos sinareng tempat disanggakeun. Hatur nuhun ka pangarsana Ustad Udin anu parantos ngadugikeun tausiahna, mudah-mudahan elmuna manfaat kangge urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kangge acara anu terakhir nyaeta acara penutup nyaeta pembacaan doa anu bade dipimpin ku pangarsa Ustad Ucup. Tah sateu acana tisim kuring di alap cekap kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ka pangarsa Ustad Ucup waktos sinareng tempat disanggakeun.